Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahmi sareng haram ngajual daging atawa gajihna daging bil hayawani kalawan hayawan waddaini sareng haram ngajual hutang biddaini kalawan make hutang deui wabai'ul fuduli sareng haram ngajual barang batur wama sareng haram ngajual perkara lam yaro anu henteu ningali atawa can ningali itu jalma anu meulina hu kana itu emak wa bai'i ghairil mukallafi sareng haram ngajual jalma anu acan baleg wa alaihi sareng haram jual belina ka itu goer mukallaf wama sareng haram ngajual perkara la manfaata anu teu aya manfaatna eta tetep fihi dina itu emak aula kudrota atawa henteu mampu lahu ka itu jalma anu ngajualna ala taslimihi kana barang tegesna masrahkeun kana barang anu dijualna au bila siwatin atawa kalawan henteu make segat atawa make bahasa wabai umma sareng haram ngajual perkara la yadkhulu anu henteu kaasup itu emak tahtal milki dina bawahan milikna tegesna sahandapeun milikna itu jalma
milikna itu jalma anu ngajualna kal hurri sapertikeun jalma anu merdeka wal ardil mawati sareng haram ngajual kana tanah mawat tegesna taneuh anu teu aya nu bogana wal majhuli wa bai'ul majhuli sareng haram ngajual kana perkara anu samar wan najisi sareng kana perkara anu najis kal kalbi sapertikeun anjing wa kulli muskirin sareng saban-saban perkara anu mantak ngaweurekeun tegesna haram ngajual kana saban-saban perkara anu mantak weureu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hancana Kitab Sulamut Taufik halaman 52. Kantun wallahmi wa yahrumu bai'u ma lam yaqdi wallahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahmi sareng haram ngajual daging atawa gajihna daging bil hayawani kalawan hayawan
Waddaina Waddaini sareng haram ngajual hutang Biddaini kalawan make hutang deui Wabai'ul fuduli Wabai'il fuduli sareng haram ngajual barang batur Wama sareng haram ngajual perkara lam yaro anu henteu ningali atawa can ningali itu jalma anu meulina hu kana itu emak wa bai'i ghairil mukallafi wa bai'u ghairil mukallafi sareng haram ngajual jalma anu acan baleg wa alaihi sareng haram jual belina ka itu goer mukallaf wama sareng haram ngajual perkara la manfaata anu teu aya manfaatna eta tetep fihi dina itu emak aula kudrota atawa henteu mampu lahu ka itu jalma anu ngajualna ala taslimihi kana barang tegesna masrahkeun kana barang anu dijualna au bila siwatin atawa kalawan henteu make segat atawa make bahasa wabai umma sareng haram ngajual perkara la yadkhulu anu henteu kaasup itu emak tahtal milki dina bawahan milikna tegesna sahandapeun milikna itu jalma anu ngajualna kal hurri sapertikeun jalma anu merdeka wal ardil mawati sareng haram ngajual kana tanah mawat tegesna taneuh
anu teu aya nu bogana anu teu aya nu bogana wal majhuli wal majhuli wa bai'ul majhuli wa bai'ul majhuli sareng haram ngajual sareng haram ngajual kana perkara anu samar kana perkara anu samar wan najisi wan najisi sareng kana perkara sareng kana perkara anu najis kal kalbi kal kalbi sapertikeun anjing sapertikeun anjing wa kulli muskirin wa kulli muskirin sareng saban-saban perkara sareng saban-saban perkara anu mantak ngaweurekeun anu mantap ngaweurekeun tegesna haram tegasna haram ngajual kana saban-saban ngajual kana saban-saban perkara anu mantak weureu perkara anu mantap weureu panjang kene wa muhrimin wa muhromin wa muharromin sareng kana perkara anu diharamkeun katon buri sapertikeun ton bur ton bur teh engke seueur hartosna diantawisna ton bur teh tarompetnya titik tasela halaman 38 pangluhurna nya aya jeung haram ngajual daging kana hayawan rejengan jukeun tagihan dihutangkeun haram manjualkeun barang anu baik
dipilih ku hukum syarana haram ngajual anu henteu bisaeun kana masrahkeun nu ngajual apeseun haram jual beli teu seren sumeren sabab tanda ridho ku seren sumeren haram ngajual nu henteu dipimilih barang batur tawatayanu ngamilih haram ngajual nu henteu ditantukeun najan geus katembong dina nu pilihan haram ngajual barang hukumna najis najan aya manfaat eta nu najis haram ngajual nu mantak jadi weureuh lamun kanu meuli rek dipake weureuh haram ngajual nu haram dipakena hartana barang nu haram hukumna terus salahnya ciriannya amih ngepas sareng ngalogatna Bismillahirrahmanirrahim. Satuluina wa yahrumu bai'ul lahmi ae wasyahmi wal aliyati wal karsi wa nahwiha hatta jildin lam yudbal bisarti ayu akala ghaliban kajil disimatin li annahu ribawiyun bil hayawani anu babari matina nazom tos jarlas sadayana oge tadinya haram ngajual daging kana hayawan beli daging lah ari meuli daging nate lain make duit meuli hayam nu geus meunang ngajujutan meunang ngaleog ku hayam anu hirup geus lah duit mah eueuh ngan urang boga hayam anakna hayam bangkok nu rek meulina daekeun nu ngajualna oge atoheun da meunang hayam bangkok lamun sepintas mah ningali duanana pada kumahaeun pada ridho pada untung ngan pedah kikituan teh teu kenging kumaha solusina
jual heula anak hayamna geus jadi duit bikeun atawa beulikeun kana daging. Atawa anu leuwih gampang mah silih bere tea menang eta mah. Jeung deui di urang mah teu pati galib meuli hayam paeh ku hayam hirup. Duit ge loba nya. Teu kenging nya, bisi aya teu kenging. Kumaha lamun kitu solusina tiasa dijual heula hayamna anu teu boga duit mah atawa akadna silih bere. Di urang mah sok sakapeung mah lain silih bere ieu tapi silih penta ya. Da ari ka warung teh wa menta milah dua sabenerna mah teu kudu dibayarnya dari ngomong lagi menta tah di dinya cenah. Lamun ningali tina bahasa mah masing teu dibayar ge kumaha? Teu doraka sabab bahasana oge menta ngan ari urang mah menta teh maksudna meuli bari sakapeung mah tara ijab qabul. Menta mi dua tadi dinya nyokot we kagok ye duitna luhureun lomari nyakeun nuhun tah jiga kitu nya eta teh lamun dikana jual beulikeun mah teu lebet nya ngan pedah duanana pada ridho dina dorakana di dunia di akhirat mual dipenta pertanggungjawaban sabab duanana pada ridho lin urang lamun meuli kitu ridho nu ngajual oge ridho hiji tah rejeung nganjukeun tagihan dihutangkeun. Nganyuk duit lah, nganyuk duit teh urang mangijieum bahasana ge nya, lain nganjuk acan. Tina bahasa ge kurang tepat, tapi maksud nginjeum teh maksudna mah naon? Nganjuk. Da ari nginjeuman nu dipulangkeunana kudu nu mana? Kudu nu eta. Ieu ge akur nilaina da lain nu eta nu dipulangkeunana. Lamun nu dipulangkeunana lain nu eta ngaranna nganjuk ngan urang mah sok nyebutna nginjeum maksudna mah nganjuk. Nginjeum majaz ngaranna teh majazi ya. Nginjeum beas lah deuleu eta. Beas teh rek dikumaha mangka? Rek disangu. Dipulangkeun deui teu? Beas nu mana nu dipulangkeun? Aya nu diinjem nu mana? Nganjuk maksudna mah nya. Nganjukeun tagihan dihutangkeun. Contoh kieu, nginjem duit lah 10.000. Ulah gede-gede nginjem duit lah 10.000. Duh, eueuh urang mah teu nyekel. Tuh si itu boga hutang ka urang, tagih we ka si itu tuh. Ya. Butuh duit mah tuh di si itu tagih we nu urang bejakeun ceuk urang gitu. Teu kenging kikituan teh ya. Engke da kalah parasea ka dituna teh. Tos jelas eta mah nya. Haram mangjualkeun barang batur. Lain wakil teu izin lain pengatur ieu mah jiga di pasar nu bogana keur ka WC sok teh bade ningalian naon Bu Haji cenah kabeh geus jadi hararaji di pasar maneh. Bu Haji sok naon kabeneran urang teh hayang barang anu penjagana teh keur eueuh aduh abi mah resepna itu oh nya sok di nu gaduna nuju ka WC sok bade nu mana abi terang da pangawasna mah dibeli weh di dinya teh bari eta barang teh nu saha nu batur tah kikituan teh haram bari teu kawakilan teu izin nya lamun kawakilan teh mah urang rek ka WC heula engke bisi aya nu meuli mah pangladangankeun we kitu mah meunang atawa jongko nu hiji deui teh anak buah urang
Urang kan sebagai pengatur, tukang anu ngatur bawahan urang, eta oge menangnya. Anu teu meunang mah puguh jelas jongko nu batur, barang nu batur teu ngawakilkeun ka urang, kari-kari ku urang dipangjualkeun. Sanajan dina buktina geus payu teh cek nu bogana teh, aduh nuhun nya pangjualkeun. Anger doraka nya. Sabab naon? Teu eueuh ngawakilkeun nya. Dorakana teh dina jual beulina ari di akhirat mah daduanana pada ridho geus moal aya pertanggungjawaban. Tuluy haram jual beuli jalma can mukalaf. Rada sering di palemuran mah eta jang ka budak leutik teh pangeuseurkeun tarasi lah kagok mamah keur masak contohna teh. Nitah barang beuli ka budak leutik anu can mukalaf. Ari mukalaf teh baleg jeung boga akal, anggaplah minimal 8 tahun. Kolot nitah ka budakna umur 7 tahun dititah barang beuli, eta teh teu sah jual beulina. Kumaha lamun duanana pada ridho, anu nitah naridoeun kunu boga warung ge dibere da bisi pipa seaeun teh dibere mah eta teh jual beulina mah pasad nya teu jadi ngan pedah lamun duanana pada ridho di akhirat teu aya pertanggungjawaban. Anging geus hideng anu can mukalafna ngan lamun budak nu can mukalaf teh anggap di bawah 8 tahunnya geus hideng teh kumaha apal hahargaan nu gede nu leutik lamun duit 10.000 balanja 7.000 teh pulangna sabaraha 3.000 ya. Ulah nitah ka budak pulangna kurang. Nah pulangna ngana sakieu duka ti dituna keur mah doraka jaba budak dicarekan da pulangna kurang. Teu kenging jual beuli sareng naon budak nu can mukalaf kajaba lamun eta budak teh geus hideng. Maksud geus hideng teh geus apal hahargaan. Kumaha atuh solusina mangka osok tinggal ulah jual beuli tapi naon silih bere atau silih penta ya. Anu jelas haram ngajual anu henteu katembong, ngajual nu nyumput haram eta teh. Keur ngarobol urang boga luk emas 3 sakiloan geus lah balik ke urang ya duitnya ya bisa keburu ku batur teu meunang teu meunang sabab naon can katingali nya. Sanajan buktina nya eta teh 3 kilo sabab teu tampan tinampan nya. Artosna ayeuna ari laukna iraha ari ngala bisa engke bisa iraha wae leuheung mun aya pas di teang teh halah ku sero aya oge jaer. Bisi kitu nya intina mah sanes bisi eueuhna ngan pedah barang anu can katingali kakara dibayang-bayang teu kenging dijual. Urang mah boga itu boga hayam alus teh buluna teh loreng bari can ningali nya. Geus lah beulik urang beulik bisi keburu ku batur. Jika kitu nya naon we dina buktina mah sanes eta wungkul. Ngaran-ngaran barang anu can katembong eta teh haram dijualna. Baheula mah sok aya paribasa meuli ucing dina karung sanajan nya tara aya ieu nu kitu teh eta mah babasaan wungkul dina pada naonna teu katingalina. Atawa ngajual bubuahan anu di karungan geus ditalian sok lah 50.000 sakarung bisa nempuh heula henteu henteu ieu mah mimilikan we nu penting mah sakarung 50.000 teu meunang eta teh nya. Sabab naon nyumput teu katembong.
Tuluy haram ngajual barang nu teu aya manfaatna ditilik tina hukum syara. Nya eta mah jiga zaman ayeuna mah ngajual angin dina plastik nya. Jang naon nya? Beuli naon? Rantuy anginna plastiknya. Ieu mah angin ti Garut tiis nya. Meuli we urang teh sakantong, dibuka diseuseup beak we nya. Teu naon eueuh manfaatna da ari angin mah kitu-kitu keneh sabenerna mah teu kenging eta oge nya. Moal aya di urang mah nya. Moal nya. Aya di online tah nu ngajualan angin eta mah meureun heureuy tapi da aya we nu meulina nya. Nu meulina ge meureun eta mah heureuy. Haram ngajual anu henteu pibisaeun kana masrahkeun nu ngajualna apeseun. Urang teh boga barang ieu teh boga naon teh? Boga kampak. Soklah beuli ku maneh sabaraha Soklah 10.000 dimurahkeun Mana kampakna? Murah kana sunge. Kampakna 10.000 teh murah ngan teu bisa dipasrahkeun. Da sunge teh jero mun manehna turun heula pugupangna dijual ge mung nyokot nya da teu bisa. Teu kenging ngajual barang anu hese dipasrahkeunana, anu teu galib nya. Ngajual kampak, mana kampakna? Teu dina jero sunge nya. Atau hese nyokotna pugu pangna dijual 10.000 ge tah ulah nya. Atawa lamun ceuk ti heula mah ngajual manuk anu hiber. Belilah itu manuk naon sok dijual teh. Manuk cininin mah murahnya. Manuk japati atawa manuk cacing, manuk teu arapal manuk teh tah ngajual manuk. Mana manukna? Tu di luhur keur ulin dina tangkal teu meunang eta teh. Di gerwan teh kalah beuki jauh teu meunang. Haram jual beli teu seren sumeren. Nya jelas jual belina ge teu jadi. Abdi meser kana ieu bawang kalawan harga 10.000 saparapat. Abdi ngajual kana ieu bawang kalawan harga 10.000 saparapat. Eta ijab qabul. Sabada ijab qabul aya tampan tinampan nyangakeun barangna nampi artosna. Sabada tampan tinampan aya syukur, mudah-mudahan enak dituangna. Amin. Eta mah syukur silih doakeun nya. Eta ijab qabul. Ahlila jabat teu pati galib nya mangga wae pilarian solusi anu sejen. Ma minta bawang lah, wa minta bawang sabarapat. Oh ieu, kapan ngelakuan? Ieu. Eta mah api-api ngaturkeun artosna. Tama naon? Tama henteu ngobrol teuing nya. Teu jadi jual beli eta mah nampi narima artos ngan peda sanes jual beli sabab teu aya ijab qabul. Di urang mah da geus jelas ridho pada ridonya. Ridoeun nu ngajual ridho nu meuli ridoeun nya. Sanajan ridoeun lamun diasupkeun kana jual beuli nama teu jadi doraka ngan di akhirat teu aya pertanggungjawaban. Moal dipenta pertanggungjawaban sabab naon? Sabab ridho pada ridho. Lamun dina katerangan sejen mah dosana teh dosa leutik muruluk ku ladang wudu, muruluk ku ladang salat sunat. Mudah-mudahan we geus muruluknya. Da urang mah teu biasa teh nya. Kumaha we pilarian solusina nu sejen nya. Haram ngajual anu henteu dipimilik. Barang batur tawa taya nu ngamilik. Haram ngajual barang anu lain nu urang nya atunya. Jiga naon nya
bukan barang batur we atawa barang nate eueuh nu ngamilik di jalan ieu mangih naon sok payu teh jaliken we nya mangih jaliken ari geus di sawah papanggih aduh urang butuh jaliken ieu urang boga 5.000 lah dimurahkeun lumayan jeung meuli bawang teu meunang sanajan eta barang teh sama sekali eueuh nu ngamilik ya eueuh nu ngamilik atawa ngajual tanah mawat ari tanah mawat teh taneuh paeh taneuh anu nu bogana teh lain urang jiga naon jiga huma urangnya atawa naon teh lah pangangonan tah jiga nu kitu nya eta kan disebut nu urang-urang teu boga naonana teu boga sertifikatna ngan urang mah naon wungkul ngagawean atawa ngamanfaatkeun wungkul mun zaman baheula mah usum huma ya usum huma tah baheula nih urang boga lahan huma atawa naon jami nya soklah dijual tah nu meunang dijual teh lain taneuna tapi garapanana eta mah mangga pedah dipelakan sampeu hitung-hitung ngagantian pelak sampeuna mangga eta mah nya ngan ari ngajual taneuna mah teu meunang da eta mah tanah mawat lain nu urang teu meunang dijual teu meunang diwariskeun ngan ari waris-waris api-api mah tak urus taneuh urut bapak contohna teh ngan dileuweung eta mah tinggalnya ngan peda ulah dijual taneuh nah kumaha mun dijual hasilna ya mangga eta mah nya da nu urang nu ulah mah taneuna ngaranna teh tanah mawat taneuh paeh nya maksud taneuh paeh teh taneuh lain nu urang gitu tuluy haram ngajual anu henteu ditangtukeun najan geus katembong dina nu pilihan lamun urang ka toko kaen nya ngajajar nih katun toyobo tak arapale nya tah lamun ka toko kaen nya beli kaen lah bari can ditangtukeun kaenna teh nya tah eta teh teu kenging kedah tangtu heula nya barina ge da rata-rata jual beuli teh sabada geus naon kaenna sabada dikeureut nya urang mah tara sing jual beuli kaenna can diturunkeun atawa termasuk meuli naon ge meuli sayuran oge atawa meuli babarangan oge da urang mah transaksina sabada barang dikumpulkeun geus tangtunya ieu sabaraha sakitu ribu bayar we anu ulah mah meuli eta sakitu sabarapat bawang sabarapat kol sabarapat jual beuli we harita bari can tangtu naon sayuranana teh nu mana tara urang kitu mah nya da geus tangtu bahkan urang mah sajabat tangtu ge ulah eta na ulah tunggirna pingpingna tah bakating ku naon tangtu nya alus eta teh nya kitu teh alus ulah na eta mung leutik eta mah hayang nu gede puguh berat nu gede mah Terus haram ngajual barang anu hukumna najis sanajan aya manfaatna. Ngajual dina kita mengajual anjing aya manfaatna, aya haram ngajual beulikeunana atawa pupuk kandang tai tai domba tai hayam nya jual beulina teh haram. Kumaha lamun butuh teangan solusi sejen nu penting ulah jual beuli nya. Da ari mikeun mah teu haram nya. Nu haram mah jual beuli. Meser tai domba sakarung. Sabaraha sakarung tai domba? 50.000 ulah nya. Kumaha we teangan solusi anu sejen. Mun teu apaleun bejaan supaya naon? Supaya henteu
haram supaya henteu doraka kajaba orang kajian teuing haram nya mangga ari kitu mah da maksud banget teh lain ini tahnya da kumaha deui da kahayangna eta mah meureun ngaji henteu nya dikira-kira tungtung nama terjadi atawa ngadahar barang anu haram. Teras haram ngajual anu mantak jadi weureu. Lamun kunu meuli rek dipake weureu, naon weureu? Gadung. Mun aya nu meuli gadung jang weureu lain. Lain menang berarti nya lain jang weureu. Ngan lain jang weureu ngan weureu. Eta mah teu bener we ngurusna urangnya. Menang. Jual beli gadung menang sabab meuli gadung lain jang pake weureueun nya nu ngajualna oge lain jang weureueun tapi jang dahareun cenah weureu eta mah urusan lain nya nu jelas mah nu geus jelas anu sok dipake weureu mah jiga naon jiga minuman keras nya haram jual beuli na kumaha cenah ieu mah meuli arak teh lain jang weureu jang nyebor cau eta mah bisa jadi menang ya. Bisa jadi menangan tetap secara umum ngajual nu mantak ngaweureugkeun teh haram. Salit deui haram ngajual nu haram dipakena hartana barang nu haram hukumna. Lalaki meuli kain sutra barijang pakeun manehanana haram. Kumaha dina BHS sutra eta mah sutrana ge si ceuwil bari naon nya eta mah meunang. Mantap lamun ningali sarung teh alus keneh anu teu dicampuran sutra sabenerna mah nya lamun rek jaga-jaga tina haram jeung henteuna. Api-api nu kitu mah rawan puguh teu kabeuli da mahal jutaannya. Urang biasana kan beli nu 20.000. Sarungna lain Samarinda tapi naon? Samerengkel. Atawa haram ngajual lamun tadi mah aya bahasa tonbur ya. Tonbur teh naon atuh uang bacanya bisi ngarang teu apal dikira-kira we eta nya ulah eta teh. Qala Atiyah saur Syekh Atiyah mah huwa bidomitoi tonbur bidomitoi tunbur ngaranna teh ae kal mizmari sapertikeun tarompet. Eueuh kupingkeun heula uang bacanya ieu bisi jadi ngarang uang baca. Palayastari maka ulah meuli jalma Islam libnihi pikeun anakna itu jalma zumarotan kana tarompet. Ulah budak teh ulah pameulikeun nya. Keun anapun dina buktina mah eta mah pilihan masing-masing ya mau maca kitab heula nya. Ulah empang meulikeun tarompet budak teh au soparotan atawa suling ulah eta oge kumaha lamun ningali ya lamun ningali wa idzaro sareng di mana-mana ningali itu jalma zalika kana itu tarompet atawa suling wajaba tah wajib alaihi ka itu jalma naon kasruhu mepeuskeunana itu tarompet atawa suling. Jadi mun ningali tarompet suling teh pupuskeun wajib eta teh nya. Kumaha mun teu wayahna doraka nya. Doraka berarti orang teh doraka lamun ningali nu kitu tuluy teu dipepeuskeun da urang aya kewajiban
mepeskeun sanajan resikona naon ieu pasea nya dan batur pasea tapi kuningalina urang kanu kitu teh doraka wajib mepeskeunana keun nya tos ieu mah saur dina kitab ieu kumaha lamun teu katingali teu wajib mepes ieu mah kadenge unggul aya sarana teh nya ngan teu katingali teu wajib ari teu katingali mah nya wajib ari teu katingali mah tinggal bari meungpeun we kupingkeun we sarana wungkul nya engke aya di payun nya ngupingkeunana mah aya nama lamun ningali kumaha mun tatarompetan tina naon tina daun kalapa eta naon ngaranna nu kitu empet-empetan bisa disebut tarompet teu bisa teu lamun bisa ulah nya ulah tahun baru eta kitu sami wae nya sami wae kumaha cenah batur mah osok keun we nya mun bisa caram lamun teu bisa mah da sieun pasea minimal orang repeh tapi dina hate mah ingkar yen eta teh doraka ya. Qala Ibnu Hajar saur Imam Ibnu Hajar walau kana zalika min zahabin sanajan dijieuna teh tina emas lamun teh mah aya tina emas anger we nya payakunu badlul mali sabab eta teh ngamonyah-monyah harta pimuqobalatihi sabhan anu ngajadikeun kadituna teh jadi jalma sapeh ari jalma sapeh teh teu sah jual beulina kumaha lamun nu tina emasna teh wawadahan jiga piring seeng panci sendok garpu sok aya ning dipake pajangan sakapeung mah ta eta mah wa inna masoha bai'u ina innakdi eta mah sah menang bisi boga piring di imah tina emas mangga nya bakating ku beunghar lain dina geulang wungkul piring wae tina emas kastrol tina emas panci tina emas mangga eta mah nya ngan lamun panci aya nu maling rugina juta-juta li annahu yahillu istimaluhu lihajatin menang dipake eta mah sabab aya pangabutuh bari manfaat bikhilapi alatil malahi ku berbeda alat kaulinan eta mah fala nadro ilan tidori ridho diha eta mah teu meunang ditingali acan ulah ningalina oge li annaha bihayatiha la yuqsadu minha ghairul maksiat sabab biasana alat-alat kaulinan teh nya naonna nu sok dipake ulin anu mana tujuanana teh anu jelas mah keur pidorakaeun nya keur pidorakaeun seperti kenaon seueur we naon kajadian-kajadian anu di jerona teh lain kalah ka ibadah tapi kalah ka doraka nya eta teh teu kenging secara hukum cenah masih keneh aya nu midamel nya eta mah kumaha deui lamun wani bejaan mun teu wani da bisi kalah jadi pasea minimal repeh ngan urang ingkar bahwa eta teh doraka kama nabaha ala dzalika Syekhul Islam wa yahrumu bai'us syai'il halali wallahu a'lam bissawab Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi'ana Rabbati lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'ah
warzuqnal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan abdi